Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Wa lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma
laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiiha ibna maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum ya basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Al-ayah wallahu a'lamu bi-muradihi. Laqad kafara yakti teman kufur sing temiknake nyaan geus teman-teman kufur saha alladzina jalma-jalma qalu anu ngaromong illadzina ngomong teh innallaha wal masiihu ibnu maryam. Innallaha saestuna ari Gusti Allah eta al-masiihu nya Isa teh ibnu Maryam tegasna putra Muhammadna Maryam. Kufur ka kila-kila eta jelema anu berpendapat menyebutkeun bahwa Allah teh Nabi Musa teh Allah teh hayatu ja'alu ilaha nalika sakira-kira ngajaranikeun eta jalma-jalma ka Kanjeng Nabi Isa teh ilaha dijadikeun pangeran. Wa hum al-yaqubiyah firqatun minan nasara. Tetapi golongan Yaqubiyah satu golongan ti urang Nasrani. Nya aya nu kitu gitunya. Aya anu tanya teu lalaki. Aya nikeun anak Gusti Allah aya betul Musa teh Allah teh itu aya tanya apa pokoknya teu pikiran masa teh Kadang dijelaskeun Al-Qur'an teh kufurnya. nya termasuk akal teh. Qul bedakeun ka ajan kasih Muhammad faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiiha ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Bedakeun ka ajan kasih Muhammad faman maka ari saha jelema eta yamliku anu bisa namilik eta jelema makari saha jelema we naon pokona eta yamliku anu namilik ieu jelema anu bisaeun ieu man ayat ba'a kana yen nolak isiman min adabillahi tina
siksa Gusti Allah. Hartina teu aya, maka teu aya anu bisa nolak tina azab Allah syai'an kana naon-naon in aroda lamun ngarsakeun Gusti Allah ayyuhlika kana yang ngarusak Gusti Allah al-Masihna Maryam ka Nabi Isa putra pamagan Maryam wa ummu bahkan ka indungna ka Siti Maryam wa man fil ardi jeung sakabeh perkara aya di bumi ieu jami'an badana sakabeh aila ahada yang dikundalika sok bedakeun kanjeng Nabi Muhammad moal aya nu bisa nolak tina siksa Gusti Allah lamun Allah ngarsakeun erek siksa nya kanjeng Nabi Isa diraroga hala ku jelema lamun punya kanjeng Nabi Isa pangerannya diraroga hala ku jelema Siti Maryam dituduh zina. Lamun punya pangeran banyak gitu. Tebus dosa cenah. Nembus dosa nakasane pangeran dosa deui. Aya nembus dosa nakasaha. Ampun pokona teu ka hati. Da walau kana al-Masih Isa ilahan la qadara alaihi lamun punya kanjeng Nabi Isa eta merupakan pangeran itunya lamun kanjeng Nabi Isa teh pangeran lain jelema itunya lain nabi lain rasul tapi pangeran nya meureun bisa nulungan perkara-perkara anu terjadi di alam dunia. Kami mantep boro-boro patut dari kede roga halal. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Walillahi jeung eta tetep ka Gusti Allah. Kagungan Gusti Allah mulkus samawati ari karaduan pirang-pirang langit wal ardh jeung bumi wa ma jeung tek-tek mek perkara bainahuma anu aya di antara langit jeung bumi. Kabeh langit jeung bumi pangeusi langit pangeusi bumi anu aya di antara langit jeung bumi nu aya di sakeulingan langit jeung bumi kabeh nu Gusti Allah nu ngieuna Gusti Allah nu bogana Gusti Allah nu ngaturna Gusti Allah ya kabeh nu Gusti Allah ari milkiyah sifat milik ieu bisa ngaleungitkeun kana buah kana anak sabab kabeh nu Gusti Allah teu mungkin eta anak Gusti Allah atawa teu mungkin eta ke Gusti justru kabeh oge milik Gusti termasuk kanjeng Nabi Isa eta teh nu Gusti Allah nu ngadamelna Gusti Allah nu gaduna Gusti Allah kusabab nu Gusti Allah teu mungkin eta teh Gusti Allah ya nu bogana Gusti Allah berarti teu mungkin eta teh Gusti Allah da Gusti Allah mah nu bogana lain Nabi Isa ya wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu jalla Gusti Allah ala kulli syai'in kana setiap perkara dikersakeun ku Gusti Allah taqdirun anu maha kawasa dikit kawasa Gusti Allah sagala nu panu diieudah ku Gusti Allah sagala nu perkara dikersakeun ku Gusti Allah Allah kawasa pikeun mawujudkeun wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wa qalat terus aya di ngomong ieu apa cenah mong saha al yahud urang Yahudi wan nasara jeung urang Nasrani pokona mah Yahudi ngomong Nasrani ngomong teh kumaha nahnu abna'ullah nahnu ari kami ta abna'ullah seperti anakna Gusti ka abna'i fil qurbi wal manzilah jadi deket tak
Gusti Allah seperti dekatnya seorang anak kalau jadi bapak. Ngomong aduh. Terus posisi kami sehingga posisi seorang anak, posisi kami jeung Gusti Allah teh seperti posisi seorang anak jeung bapak. Bapana. Wa ka'amina fi rahmah wa syafaqah. Gusti Allah begitu sehingga bapak kami dina rahmat tanya apa kami. Kami sehingga seolah-olah kami ke anak Gusti Allah deket pisan. Itunya wau pisan. Terus nanti Allah eta teh sehingga bapak kami nyaah pisan. Gitu. Ngomongna teh urang Yahudi jeung urang Nasrani. Terus wa ahibba'u kami teh kakasih-kakasihna Gusti eta ngomong kitu pun beda jeung panjen kaset Muhammad ka eta urang Yahudi urang Nasrani ngomong kitu falima yu'adzibukum bi dzunubikum falima maka atuh padahna yu'adzibu nyiksa Gusti Allah kum ka arajeun kabeh bi dzunubikum sabab dosa-dosa arajeun kabeh insodaktum fi dzalika lamunnya bener ucapan anjeun bahwa anjeun teh deukeut jeung Gusti Allah seperti deuketna anak kanu jadi bapak. Allah teh nyaah ka anjeun seperti nyaahna bapak kanu jadi anak. Atuh naha anjeun diancam rek disiksa kena gara-gara doraka. Dalayu azibu al-abu waladahu bapak mual mungkin nyiksa anu jadi anak. Tentunya walal habibu habibahu lamun seorang kekasih mual mungkin nyiksa anu jadi kekasih. Ngomong ahibahu aibo kami teh kekasih Gusti Allah banyak disiksa. Waqad azzabakum kan Gusti Allah disiksa ranjeun kabeh fa'amtum kadzibuna sehingga lamun kitu omongan ente teh bohong kagila-gila. Dalil nyebutkeun bahwa kami anak Gusti Allah. Tinggi kami kakasih Gusti Allah. Bal antum basyarun mimman khalaq. Bal antum balik tari arajeun kabeh tabasyarun dengan saukur manusia biasa. Mimman khalaq di sebagian jalma anu diciptakeun ku Gusti Allah. Sama jeung batu jelema maneh teh nyebutkeun kami mah beda, kami mah kasih Gusti Allah. Ih sarua teh jelema. Lakum malahum wa alaikum alaihi. Lakum eta tepikeun arajeun kabeh mari perkara lahum anu tiba ka manusia. Anu tiba ka batu sarua bisa tiba ka diri maneh. Anu tiba ka diri maneh sarua bisa tiba ka batu. Naon spesial berarti. Sarua we jelema. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru ngampura Gusti Allah liman ka jelema yasha wa ngarsakeun Gusti Allah kana ngahampura eta jelema. Wa yu'adzibu jeung nyiksa Gusti Allah man ka jelema yasha ngarsakeun Gusti Allah kana nyiksa eta jelema. Itu ulah atuh kami disiksakan kami teh Yahudi. Teu bisa kitu. Terus apa ya pokona mah nu diirola mun Allah bersakeun nyiksa nya disiksa teh sahabat oge. Lah kirodo ari teu kaci debat teu kaci protes. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi jannatu kanggo Gusti Allah mulkus samawati ari kalakuan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Da kabeh Gusti Allah nu ngieuna Gusti Allah, nu bogana Gusti Allah, nu musik malikeunna Gusti Allah, etunya nu ngatuhna Gusti Allah, nya kumaha ceuk Gusti Allah protes deui. Ya. Ngan Allah mah maha adil, Allah mah maha asih gitu nya. Ngan lamun erek kumaha bae ge. Da teu kasih protes, nya kumaha gitu so.
pengen main. Kenapa itu? Wa ilaihil masir, wa ilaihi jeung ka Gusti Allah hungkul al masir ari tempat balik. Moal aya anu maban, kabeh ge bakal anu hareupan jeung perang dengan Gusti. Misi aya nu amanah kitu ya teh, paehna teh. Nah iya kabeh moal aya. Sok sanajan paehna di laut, angger asupna ka alam kubur. Mungkin keakhiran nasarua kepada masyarakat. Sadaqallahu alaihi. Ya